Ya buru, pamalikeun minyak saleter gula nasa parapat. Heeh. Minyak saleter gula saparapat. Minyak saleter gula saparapat. Nama Nah ama kembali tarigu, inung mani tah teh. Beli minyak saleter gula saparapat. boho atuh deh. Da eta ingetna kana di jam sia mah. Kitu tah loba tingah kan pecin teh. Loba poho. Nah, udah ima tuh make pecin. Ima snack sehat, Mak. Gara-gara nonton si Abe, Mak, urang jadi resep kana ieu teh. Tah nu rasa jagung bakar ieu. Beneran ngeunas teh, Mak. Padahal tuh make pecin. Berarti benernya, Mak, budak leutik mah tara ngawadul. Bener. Produknya bisa dibeli di Alfamart ataupun Indomaret. Foto saha eta, Mak? Foto mantan emak. Kan hayo di tepuan wae, Mak mah. Teuing atuh, ka mantan ieu mah teu bisa poho emak mah. Yang bisa poho teh Kumaha? ngadaang pecin. Dek, bejana anak Pak Kades kasep sia. Heeh. Manehna nyaho geus papanggih sugan. Ah, encan. Geus nyaho ti mana atuh? Nyaho bieu we ti emak. Atuh euceul sia mah. We ayeuna ge cenah anak Pak Kades kabagikeun daging sapi. Cokot sih gua maneh. Mu ah, sieun bogoheun ke cobaan dipanggih jeung urang mah. Rohor kitu penyakit daekeun. Rek teu ronghod kumaha da mirip inungna. Bedegong teuing. Buru gara cokotna daging. Hei atuh mah ah, keresep ieu tuh tempo kumaha lagi meni gantong kieu. Ah mah aya tungtungna neuleuh nu kitu wae mah. Buru urang cokot jeung mah. Ih, Cik atuh eureunnan heula we HP mah. Ngan kitu we guna teh tempona kuota bea ngaranghing ka kolot. Leuheung lamun murah kuota teh pan geuning mahal. kalem we atuh. Mak, hari emak kunaon sih? Tata dengan surasuri wae. Eta nempo anak Pak Kades milih kasep. Emang kunaon gitu? Mah bogoh. Ah, terus kolot ge masih kene bogoh kanu ngora. Kegabah. Kalau soda umur, jerona mah masih kena kenceng. Dek, buka puasa mana nih saya orson we nya. Berencanotna aya itu gorengan. Nak mare ka mana? Manek ngalayan. Bisa gala di make up atuh rek ngalayan oge. Bae tuh, bisi panggih jeung mantan. Emang saha kitu nu maot? Pemajikan mantan emak. Nah makinya bahkan beungeut. Ieu, mata make skincare anyar, tapi asa kieu ning, teu cocok sugannya. Heueuh meureun emak teh cocok. Terus kumaha tuh? Ganti atuh. Make naon? Pakai balsem. Ya make skincare atuh. Heeh, sepilarna naon? Iya we, Mak. Naon eta? Paket Big Glow Skin Barrier Series by Dr. Cindy Putri. Mak, nah geuning can mangkat. Ada mau jadi ngalayan oge. Aha. Nu maot lagi budak doi. Mesti mana, Cek? Pas ngalah suluh. Jang naon sulu? Nya jang bereuseuna atuh. Jangan hurungkeun hawu. Nah masih kene usum make hau. Make sagala teu usum. Uyuhan aing masih kene make hau. Bararau hasut. Keuna ya bararau hasep oge. Halo, naon? Halo, Mah? Can yang lain. Sangu ih. Dede lapar. Nyangu. Pan hogas lagi eueuh. Cik atuh, sabar sia teh. Heueuh atuh. Dengarkeun pisan pejuh teh. Pas di mana, Cek? Geus neangan gas, Cek. Neangan ka mana-mana eueuh teu meunang. Mapayan unggal warung ge eueuh kararoso. Oh, kitunya. Heuh, jabacan nyangu ieu teh. Mana budak geus lapar di cenah. Rek nyolokeun Magicom pareum lampu deui ti isu. Menikah pareng atunya. Heueuh nyata aduh. Cek, eueuh maning jiga geus asak sangu. Bisa asap sangu mah naon kitu? Abi rek nyata cek sapiring keur budak. Karunya cenah geus pariweuteung. Oh, nya sok we atuh ari daek mah. Kasaka atuh daek ari eueuh kasarua sangu. Ah, nya bisi we embung. Pan ieu mah sanguna ge bawa haseup. Bararau haseup. Dek, helku ngeunas ya. Mau ah Saya guru kesaan, ngeunas ya teh. Kakara mamang ada hanu kieu ti ka ngeunas. Nyaan dia mah, rumah sakit jauh bangun teh. embung mak. Kunaon sia di maneh? Bangun anu keur karasep. Heeh, karesel nyata. Asa hayang boga adi. Ira atuh mah rek boga budak deui. Tuga budak kumaha di maneh? Rek nyieun lagi baturna.
Lain siapa kan gitu guna teh. Ti isuk man hayo nonton TV. Lain barang guna di mah teh. Guys, siapa mau barang guna mah? Ayo beri duit kok ai. Yang bayar YouTube premium. Ah nyehe gue, da urang mah boga gotu. Wah, halus atuh ari kitu mah. Mak, inung terek hamil sih. Teh kanjur. Katanya syukur wah ari keur hamil mah. Ieu we, si bapak boga budak tinu ayeuna mah. Bapak jadi teh nyaahun ka urang. Ah keun teh jangan ka maneh mah. Da aya emak kene atuh. Kan eta we meureun. Ari keur-keureunah mah riweuh dagang oge. Nah dagang naon? Panjenengan tere maneh mah dagang asakan. Model warung nasi deui. Ari nu masak-masak. Irung tere maneh atuh nasaha deui. Ngeteungeunah cita asakan oge. Teu puguh rasana teh. Meunang kene asakan meunang emak. Ariuhan wae da laek meuli. Wah, nu bener ieu teh teungeunah. Tengunah, saya tengunah. Teu percaya mah keureuh ta culik mah. Tapi cuk mah tadi ngeurah pisan cenah anu keur didahaku mah eta. Nah ieu teh saha kitu? Ti inung terek. Pan tadi nganturan tadi bari ngabeja rek ngajuru. Kenapa kok tiba-tiba muncul di situ? Aku kasih mak Marimar. Kenapa? Barusan telah terjadi kecelakaan tepat di harapan bengetku. Di mana? Di sana, di depan rumah makan Padang Selera Mitoha. Aku juga suka ngelerek deg kalau melihat hal seperti itu. Sambil menghuleng, aku sejeroning berpikir, bagaimana jika aku yang mengalami kecelakaan itu? Memangnya kendaraan apa yang mengalami cilaka? Mobil truk yang bermuatan ini. Ya ampun, berapa loba korbannya? Kecelakaan ini tidak begitu banyak ngaleg-leg korban. Korbannya hanya satu, yang tergeleng oleh truk. Siapa yang jadi korbannya? Berit. Dibuang sayang. Yang mengalami cilaka. Ya. Dua tilu. Yang mengalami cilaka. Yang ngemalangi. Tiga. Mobil truk yang bermuatan ini. Mobil truk. Kayaknya masih lagi seri. Mobil truk yang bermuatan ini. Tilu. Yang ngemalangi. Ada merang teng teh. Teh Ratna ngalakala jengking, peso seukeut yang nyan tuturus. Cari tanah hayang good looking, tapi beungeut tara diurus. Mang Ojan bawa linggis, Mang Eki bawa seseuheun. Sanajan beungeut teu geulis, tapi loba lalaki anu bogoheun. Ratna make stocking, meuli salak jeung paneker. Cari tanah hayang good looking, tapi nu dibeli seblak lain skincare. Ala korma di kebon sawit, peso seukeut bawa ti Batam. Percuma loba duit, lamun dina beungeut loba plek hitam.